Ya. Sepinya Kang. Naon sepi. Heeh, jelema biasana mah sok loba wayak teh teh. Bagi loba tuh aya meureun. Oh nu meuli Kang. Oh, nu mah. Nya meureun keur areuh atau keur ka marana meureun. Biasana mah anu pesen pupuk oncom loba. Nama Loba jelema. jelema, Oh, jelemana loba. ana loba. Oh. Nya meureun keur kumaha atau sugan eta aya nu robah tina rasa? Oh itu ya mah asli Kang oncomna ge. Ya masih asli kan bisa wae. Urang teu teu kahaja jadi salah, jadi rasana beda. Bisa tina eta teh. Da ieu mah lain oncom di pasar. Lain nya eta mah terserah di pas teh mah. Ngan meureun aya nu salah lah gitu. Tina kacang Kang. Oh, coba tina kacang. Di mana ge? Di abi di ditu Kang teh di mana? Maksud di mana lagi KBG oncom mah tina kacang. Nya, mencan jadi Kang kacangna di kebon. Ulah kenunguan kacangnya jadi atuh lila. Hujan meureun nya. Urusan jeung hujan. Kan meuli kacang nung geus di tanam geus jadi kacang ningan. Oh mencan jadi wae kacang teh Kang. Teu kudu nungguan jadi kacang kemo tina nanam atuh lila. Sok maro ya. Nya Kudu kumaha tuh Kang? Mau pilih lah. meuli kacang nu jadi. Umur nu jadi Kang, kacang mah. Jadi kumaha maksudna? Anu jadi mah di kebon Kang. Lain jadi di kebun eta mah di pelak akhir atuh. Di pelaka karena melenguk sih Kang eta na teh. Lain kitu. Maksud kacang nu geus jadi teh geus dikupas urang tinggal ngolah jadi oncom. Ulah bakal diolah Kang da ari abi mah melak kacang teh sing baruahan heula eusina sing eusian heula karena itu Kang. Kieu ye, balikan deui ye. Rekeun geura ye. Meuli kacangna ulah timimiti melak lila atuh. Di pasar Kang abi mah meuli. Heueuh di pasar. Apa meuli kacang mah di pasar? Kan ulah meuli tinu di pelak. Nah, ke pasar Kang. Kacang. Kacang naon? Ih. Di pasar? Heeh. Loba kacang. Kenapa? Nanti kacang naon? Ya. Begitulah meureun kacang naon. Banyak Kang untuk beli mah nya. Murah meureun nya. Naon? Itu yang ngobrol naon? Tuhan itu naon? Kacang. Oh kacang. Heeh. Wah, ingat deui kana oncom deui aduh kumaha ieu oncom deui. Kapan ngeberkeun oncom ieu teh? Heuh padahal kita ketemu oncom urang teh lin. Deuk si eta. Kumaha ari Kang? Kang aing ngobrol teh kudu nyambung geurana naon? Aya di dinya dagang naon? Dagang teo. Teh teh naon? Tutuk oncom. Oncom lin. Ayo, Aya oncom tina naon? tidak kacang. Heeh. Nah, jadi kacang mah eta. Eta teh maksudna kacang naon? Kang duluan ini duluan. Nah oncom, kunaonnya bisa dipunya. Ya eta teh kan fermentasi ngaranna teh katanya. Oh, Jadi bulukan. Oncom mah kitu, Ban. itu habis Kang teu jasaan teh. Ini moal amis satu kacang mah. Permen dengan dia. Lain permen ada di kolom amis lain fermentasi istilah Produk tasik itu permenan. lain. Nah, ada fermentasi lain Fermentasi klit. fermentasi teh lain benda lain dahareun tapi proses. Kemana meuli fermentasi Kang? Teu kudu meuli dijieun. Tina naon bahanna? Aduh, ai salah. Maksudnya prosesna. Teu kudu dibeli fermentasi mah. Oh, gratis Kang. Atuh abi hoyong Kang. Nyobian. Amis meureun. Eta teh apa? Mau bener dulu.